Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina wengi ayeuna urang neraskeun carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 15. Judul carpon anu baris kapidangkeun nyaeta Salah Panarima. Ieu yasana Abra Kadabra. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pikeun kangaranan pamajikan mah rek neangan naon deui. Sumirah boga salaki kaaksan teh asa salah lamun teu tumarima. Salaki sakitu bageurna tara maen tara mangduakeun pangasilanana tina jadi juru borong leuwih ti cukup. Bisa mere maweh kabaraya imah gedong modern anu kawilang mewah parabotna. Estuning pikabetaheun pisan. Jongos babu koki tukang kebon ngan karinitah anak teboga jadi teu aya uruseun hayang ulin hayang pelesir ngan karinyalukan supir da mobil geus sadia. Tapi dasar jelema sakitu sagala saliuk beh teh bet sumirah goreng kabejakeunana rea anu manggihan sok babarengan jeung karna importir kelas OKB nyaeta orang kaya baru di tempat-tempat anu lain pantesna pikeun anu lain muhrim. Ari karena teh keur memeh perang digawena jadi kalerok firma Big Five dina revolusi jadi nikah sabada 1848 muka firma impor and export Patriot anu maju pohara ngabelasatna kungsi kasabit-sabit ngaranna dina Gujrud Bandung tahun 1850 jeung gorombolan anu dipimpin ku kapten-kapten asing. Tapi lantaran teu aya bukti-bukti anu tegas serta nyata sabada dipariksa ku pihak polisi teh dilepaskeun deui. Eta karena teh sugih mukti berat beunghar kaitung miliuner anyar di Indonesia mah sakumaha anu sok rajeun kajadian di kalangan jelema beunghar anyar sanajan henteu kabeh sok tuluy aya nu kokomoan pamajikan opat kabogoh diunggal dayeuh popotongan rantab pasesaan balatak kajurung ku hawa duit gede hate geus teu aya kagimir rasana uang punya kawasa batal haram geus henteu jadi soalan nu lagas atawa nu rimbitan geus henteu dijieun hal asal nu daekeun nu beunang digoyor ku duit. Anak amprok jeung sumirah awewe anu leuwih loba nganggurna batan digawena awewe anu disenangkeun teuing ku salaki nepi ka poho kana wates-wates kasusilaan nya atuh kaharti siga kumaha eta dua jelema ngamaenkeunana sandiwara dina panggung bebas teh. Hiji mangsa aksan di pagawean teh ngarasa henteu ngareunah hate sumoreang kanu di imah ari bebeja ka babaturanana mah nyaeta rada rariot ti kamari lamun mulang ka imahna tampolana balik teh ngan ukur 2 poe pagetona geus leos deui. Ana digeureuh-geureuh ku Sumirah supaya rada jinek jawabna teh. Mayahna bae atuh, boga salaki ka juru borong mah kudu sabar ditinggal-tinggalkeun. Lamun teu kitu atuh pagawean acak-acakan meureun rugi jaba moal aya nu percaya deui teh. Ari dina poe eta lantaran teu ngareunah teh aksan nyelangkeun balik basana mah moal lila geus ngalongok nu di imah mah rek balik deui. Datang ka imah pukul 3 bada lohor akhir harita teh tas hujan hawa meujeunna tiris matak tibra sare lantaran ti isuk keneh ngaruy geus ngasupkeun jeep ka garasi sup ka tepas tukang bet jarempling jeung panto marendet ngan teu dikunci. Ari sapatu sol karet henteu bari bin tuluy ka patengahan. Dina meja patengahan nenjo akten tas
eta teh anu biasa sok dikepatkeun ku para importir gening. Jabati eta wadah sigaret emas anu diturih ku ngaran nu boga katut paneker bensin anu idem. Deket kursi aya sapatu sapasang dina panyarandeanana aya dasi disampaikeun. Pantesna si semah teh pohara antare tumaninahna nyelegon dina kursi haneut sabada ngalaan sapatu jeung dasi. Dina meja leutik antara dua kursi aya wadah sekar anggur sabotol jeung gelasna dua. Sigana semah jeung pribumi tas ngarinum. Aksan ceg kana tas jepret dibuka eusina surat-surat, potret, duit jeung pestol. Puguh bae hate Aksan ratug mah ret kapanto kamar. Sumirah jeung karna tangtu di jararo kawasna mabok tas ngarinum jeung meureun capeun entah sarukan sukan. Nurutkeun nafsu mah hayang jedor-jedor bae eta dua jelema curaling teh di dorhos, tapi bari ngucap istighfar, pestol diasupkeun deui kana tas. Balik deui kana meja saayana barang bukti. Katut sapatu jeung dasi dirawat, katayap deui ka tukang, aneh beuh aya badega saurang-urang acan, kawasna bae ngahaja di sina nyaringkah. Ngarah Sumirah leluasa main sandiwara. Aksan ngadius dina jeep ka kantor polisi anu pangdeketna, lapor bari masrahkeun barang bukti nyaeta kaki tangan anu ngahubungkeun golongan tertentu jeung para pangaco babakuna kapten asing teh. Jabati eta aya sababaraha potret karena anu babarengan jeung Sumirah, malah aya potretna dicalingcing anu keur babarengan dina kikisik marake pakaian mandi. Jaba ari potret jeung awewe lian mah diantarana anu polisi oge wawuheun. Harita keneh komandan polisi mepek balad ngegerebeg imah Aksan bareng jeung anu boga imah. Anu digerebeg lieur dibuaya mangap geus teu bisa walakaya ku polisi ngan kaidinan make calana jeung kameja. Saterusna dibelenggu dibawa kana jeep. Ari Sumirah tadi nama ku polisi rek harita keneh dibawa tapi ku Aksan ditahan heula pokna. Sawios abdi moal bade ngedakwakeun pun bojo, didakwakeun ge ka abdi moal janji kauntungan. Anu tangtos mah matak tambah isin. Ayeuna mah nyuhunkeun disaksian bae, abdi bade ngalisanan pun bojo. Tuluy malika Sumirah ngomongna leuleuy tapi katara yen mareketkeun maneh nahan amarah pokna. Urang teh imah-imah ti jajaka parawan ti jaman sangsara nepi ka ayeuna aya kaboga. Akang teh sabisa-bisa nyenangkeun maneh. Dibelaan papanasan huhujanan, pot dahar, pot kasukaan, hayang nyenangkeun pamanjikan. Ari buktina menang akang ti susu ti dungdung teh ku maneh dibalesna bet kieu. Anak kitu maneh teh jelema henteu boga panarima. Akang teh cara nungukut kuda kuru geus lintuh bet nyepak. Ayeuna mah sajabati kutang jeung kameja anu rapet kana awak maneh, sagala rupa oge tinggalkeun. Maneh kudu indi ti imah ieu bari henteu kaidinan mawa naon-naon. Akang teu ridho. Jong rekamana oge kumaha karep maneh. Akang dina saat ieu ngaragragkeun talak satilu-tilu ka maneh sarta muga ulah diparengkeun papanggih deui. Geus ngucap kitu jepret ngaragragkeun talakna disaksian kunu araya tuluy ngarangsadan emas inten anu keur dipake. Beres eta poka komandan polisi. Mangga ayeuna mah abdi masrahkeun ieu awewe bangor anu henteu boga panarima teh. Tamat pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.